Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo barudak urang karumpul deui ka dieu. Ayeuna urang ngabahas tentang filsafat Sunda deui. Bagian kadua. Judulna konsep akal tina pamikiran Sunda. Jadi biasana nu dibahasa geus ego dina filsafat mah sok dibahas tentang akal. Tah nu jadi pertanyaan naha aya konsep akal dina filsafat Sunda atawa dina pemikiran tradisional Sunda. Tah justru di dieu anu ngabedakeun urang Sunda jeung bangsa lain atawa suku bangsa lainna nyaeta dina konsep akal. Urang Sunda itu ngahormat pisan kana konsep akal atau sangat aware terhadap konsep akal. Jadi siga nama menarik ya banyak pembahasan tentang akal. Kegera lamun geus ngabahas tentang akal, urang teh bisa ngabedakeun jeung cara berpikir suku bangsa lain. Da teu sarua ieu anu osok disalahartikeun ku kaum pencinta budaya saulah-olah budaya teh sarua bangsa eta jeung bangsa ieu teh cara berpikirna saolah rek disaruakeun. Loh nya beda atuh, sejarahna oge beda, matak cara berpikirna oge beda. Lamun sarua mah atuh meureun moal aya bangsa-bangsa di dunia atuh. Sarua we atuh kawas kitu sarua. Justru salah sahiji kahebatan tradisi pemikiran Sunda klasik nyaeta konsep akal. Konsep akal teh kan aya hubunganna jeung rasionalitas atawa cara berpikir rasional. Jadi orang Sunda mah sebenarnya orang rasional yang tidak menyadari bahwa dia itu adalah rasional. Karena doktrin akalna geus dijieun di baheula ku nenek moyangna, ngan teu sadar we urang Sundana da jarang mengkaji pemikiran tradisionalna. Cenah aya pertanyaan, di bangsa lain atau suku bangsa lain juga kan banyak orang-orang yang rasional, pemikir-pemikir hebat. Tah justru di dia bedana, lamun di bangsa lain mah atau suku bangsa lain mah berpikir rasional teh eta mangrupakeun dorongan pribadi atawa dorongan kabutuhan hirup zaman modern nu memerlukan doktrin-doktrin rasional. Jadi lain dorongan tradisi. Jadi berpikir rasional teh sabenerna keur urang Sunda mah eta mah geus dorongan tradisi. Sabab nenek moyangna geus di baheula nyieun doktrin tentang konsep-konsep rasionalitas ku konsep akalna. Tah meh teu panasaran urang guar konsep akal dina tradisi Sunda. Aya tilu sabenerna konsep akal anu didoktrinkeun dina tilu paribahasa atawa kata pepatah atawa kata-kata mutiara ceuk barudak ayeuna mah. Nu kahiji manuk hiber ku jangjangna, jalma hirup ku akalna. Anu kadua nu berkaitan jeung akal teh lamun hayang ngakel kudu ngakal. Nu katilu mun teu ngarah moal ngarih, mun teu ngoprek moal nyapek, mun teu ngakal moal ngakel. Dina tilu paribahasa eta nu mimiti manuk hiber ku jangjangna, jalma hirup ku akalna. Artina cek bahasa Indonesia nama kieu, burung terbang oleh sayapnya, manusia hidup oleh akalnya atau dengan akalnya. Jadi konsep akal nu kahiji mah
Eta teh konsep akal yang telah didoktrinasi secara universal bahwa jelema hirup ku akalna. Jalma itu hidup dengan akalna. Jadi hebat pisan eta konsep akal Sunda. Doktrina teh jalma hirup ku akalna. Manusia itu hidup dengan akalnya. Jadi orang Sunda mah hirup ku akalnya, atau lamun diartikan ku bahasa Indonesia mah hidup dengan akalnya. Tah supaya teu bingung dina nempatkeun akal keur kahirupan, urang berpatokan ka awal ieu paribahasa manuk hiber ku jangjangna. Jadi konsep akal keur jalma Sunda, konsep akal untuk manusia Sunda itu seperti jangjang dina manuk atau seperti sayap pada burung. Jadi intina mah lamun urang Sunda teu ngagunakeun akal sarua ejeung manuk teu ngagunakeun jangjang, sama dengan burung tidak menggunakan sayapnya. Konsep akal dina paribahasa kadua jeung katilu eta hubunganna jeung mencari nafkah. Kek meh jelas dibahas detailna di episode berikutna. Tah ayeuna mah kembali ka konsep akal nu kahiji. Yen urang Sunda teh geus ngonsep akal sedemikian rupa secara universal. Universal itu dina bahasa Sundana naonnya? Menyeluruh lah, menyeluruh. Jadi aneh wae lamun aya urang Sunda cara berpikirna loba tahayul. Matak sok araneh lamun asup ka grup-grup Sunda di Facebook nu ngatasnamakeun sejarah, lolobana mah tahayul teu masuk akal pisan. Sabab tara ngembangkeun tradisi nenek moyangna nu aya dasarna. Akhirnya pipilun ka batur, berpikir mistik, loba tahayul, teu pararuguh, berpikir yang tidak berdasar. Kan eta mah lain tradisi Sunda, tradisi batur. Jeung naon we untungna atuh keur sejarah Sunda, sejarah pemikiran Sunda atau pemikiran-pemikiran keur bangsa lain kan eueuh manfaatna. Loba tahayul mah ngan ukur nyenangkeun pikiran sorangan wungkul. Da diri manehna teu seneng berpikir, senengna ngahayal, lain berpikir. Kayak detail nama tentang mistik dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi orang Sunda teh ayeuna mah kudu kembali ke cara berpikirna, bahwa secara doktrinal cek bahasa Indonesia mah itu geus dijieun konsep akalna di baheula. Yen hirup teh ku akalna, atawa cek bahasa keren nama meureun kudu merevitalisasi pemikiran Sunda kembali. Nyaeta ngagali pemikiran-pemikiran Sunda masa lalu yang rasional dan mencerahkan untuk dikaji ulang, untuk menjadikan pondasi yang kokoh ke depan. Kan cek naskah ge kabangkitan masyarakat Sunda teh ku ayana jalma nu inyana jongjon ngorehan kalaka jeung tutunggul, bahwa pemikiran Sunda itu sebenarnya masih kokoh seperti tutunggul atau pondasi, tapi masih berserakan seperti kalakai. Jadi kudu aya nu jongjon ngorehan atau fokus dalam mengkaji pemikiran Sunda kembali. Hatur nuhun, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.